Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu urang ngebahas nginaan kecap serepan jeung paribasa terjemahan. Wilujeng diajar. Naon atuh ari kecap serepan teh? Kecap serepan teh nyaeta kecap-kecap dina basa Sunda anu asalna tina basa sejen atawa kapangaruhan ku basa sejen. Nah, jantan ieu kecap teh aya dina basa Sunda atanapi digunakeun dina basa Sunda tapi asalna tina basa sejen atanapi kapangaruhan ku basa sejen. Kecap serepan teh dipasing-pasing atanapi dibagi-bagi janten dua golongan. Nu kahiji aya unsur serepan anu acan sagemblengna kaserep kana basa Sunda. Contona aya kecap upgrading sareng kecap upload. Nah, jadi eta kecap teh sok digunakeun dina basa Sunda tapi cara pengucapanana masih ngagunakeun basa asalna. Nah, contohna kecap upgrading sareng upload tadi, ieu asalna tina basa Inggris. Sok digunakeun kecap-kecap ieu dina kalima-kalima basa Sunda tapi cara pengucapanana masih ngagunakeun kecap basa asalna nyaeta tina basa Inggris teh. Salajengna aya unsur serepan anu ucapanana jeung nuliskeunana geus luyu jeung basa Sunda. Jadi tos disesuaikeun jeung kaidah aturan penulisan dina basa Sunda. Nah, kulantaran kitu tangtu we aya aturanana kumaha cara nuliskeunana. Nah, salah sawiosna ieu aya contoh cara nuliskeun basa serepan dina basa Sunda. Nu kahiji contona tina basa Walanda. Pami dina basa Walanda nuliskeun keraan, nah dina basa Sunda diserep janten keran. Asalna A-na 2 dina basa Sunda A-na janten hiji. Nah, contona ieu teh keraan janten keran. Kitu oge dina kecap saklar. Nah, nuliskeun dina basa Walanda A-na 2 saklaar. Pami kana basa Sunda janten saklar. Salajengna aya bahasa Sanskerta. Dina basa Sanskerta biasana nulis pami aya kecap anu dipayuna nuliskeunna nganggo huruf C. Nah, biasana sok robi janten S. Contona dina kecap sastra. Nah, bahasa Sanskerta aya kecap sastra. Nah, robi kana basa Sunda diserep kana basa Sunda janten sastra. Kitu oge kecap cabda. Asalna kan C ya, cabda robi kana basa Sunda janten kecap sabda. Contoh sanesna aya tina basa Arab. Biasana nuliskeun dina basa Arab ngagunakeun KH. Pami robi kana basa Sunda, pami diserep kana basa Sunda biasana kana janten leungit. Contona aya dina kecap akhir. Biasana kana leungit janten akhir. Kitu oge dina kecap husyu. Nah, kana leungit janten husyu. Ya, itu contoh kecap serepan dina bahasa Arab ditulis kana basa Sunda. Salajengna dina basa Inggris oge sami. Pami dina basa Inggris nuliskeunana nganggo huruf PH di awalna, biasana ieu sok robi janten F. Contona dina kecap frase. Nah, ieu nggunakeun PH, pami dina basa Sunda langsung ku F. Kitu oge dina kecap fase. Ieu nggunakeun PH, ieu janten ku F. Nah, ieu salah sawios aturan dina nuliskeun basa serepan. Nah, saleresna salian ti aturan anu tadi aya keneh aturan-aturan sanesna dina nuliskeun kecap serepan. Nah, saupama hidep hoyong terang langkung jero deui ngeunaan penulisan kecap serepan, hidep tiasa maca buku Palanggaran Basa Sunda. Nah, pikeun kecap-kecap serepan tina basa Indonesia atawa tina basa Arab anu hartina jeung ucapanana geus sarua, teu perlu dirobah cara nuliskeunana. Contona misalkeun kecap kabar, kecap iklan, perlu, hadir, waktu jeung sajabana teh eta kan cara penulisanana, cara pengucapanana oge hartina tos sami boh dina basa Indonesia boh dina basa Sunda. Janten pami aya kecap anu tos sami hartina, ngucapkeunana oge sami, penulisanana oge teu kedah dirobih.
Nah, eta ngeunaan kecap serepan. Salajengna urang ngabahas ngeunaan paribasa terjemahan. Naon atuh ari paribasa terjemahan teh? Paribasa terjemahan teh nyaeta paribasa anu aya dina bahasa Sunda tapi sanes asli ti basa Sunda nanging meunang nerjemahkeun tina basa-basa sejen. Contohna nu kahiji aya paribasa terjemahan tina basa Indonesia. Contohna teh aya hurang handapkeun batu. Ieu meunang nerjemahkeun tina basa Indonesia ada udang di balik batu. Nah, terus nu kadua jika cai dina daun tales seperti air di daun talas. Nah, jadi ieu meunang nerjemahkeun tina basa Indonesia. Nu kadua aya paribasa terjemahan tina basa Arab. Dina basa Sundana aya nu sabar kakasih Gusti eta kenging nerjemahkeun tina paribasa basa Arab innallaha ma'asyabirin. Nu kadua kabersihan sabagian tina iman sami meunang nerjemahkeun tina basa Arab an-nadhafatu minal iman. Nah, salajengna aya paribasa tina basa Inggris. Waktu sarua jeung duit. Ieu paribasa teh meunang nerjemahkeun tina time is money. Nu kadua aya lamun aya kahayang tangtu aya jalana. Ieu ge sami meunang nerjemahkeun tina basa Inggris nyaeta where there is a will there is a way. Nah, salajengna aya oge paribasa tina basa Jawa. Pamina basa Sunda aya paribasa poho kawiwitan atawa asal usul. Nah, eta teh sanes asli tina basa Sunda nanging meunang nerjemahkeun tina basa Jawa. Asli tina basa Jawana nyaeta Adam lali tapel. Nah, salajengna nu boga perkara jual beli diriungkeun. Basa Jawana adu telu ampar tiga. Nah, nu salajengna jalan nu nyamperkeun pibahayaeun. Basa Jawana iwak nantang sujen. Nah, mung sakitu anu tiasa didugikeun ngeunaan kecap serepan sareng paribasa terjemahan. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.